Karang tahu nih barang gawe can beres-beres aing beteng lapar di budak teh kamana tah nyokot sangu teh si kentung apa buat kulin gitu budak teh terus tengah poe aing yang daang teh tuh kamana tuh di budak teh lah bari nungguan sugan datangnya apa ieu lah beak di lah budak teh lila nih sudah panas di sawah teh daang can datang ke Jawa teh lah budak teh dititah teh aduh tapi banjang arah bahagia dak pagawean ieu mah untuk kubat untuk kurang usaha bat rumah daek mah aduh Aing gak berjalan sih, Aing poho enggak deh, harap-harap tuh. Taunya kan mang idaan. itu ombak karang Gak berjalan. anu teu waleh nyaksian urang duaan anta mah Urang euy, sangu teh can asak. aing majang sama aing teh yang daang Heeh, kan eta ngabejaan can asak sangu teh. Yang restunya daguan urang baik deui. Batu tong liating. Oh, moal. bejakeun gitu geus tengah poe kieu lah sangu can asak keneh wae capek nya digawe teh di sawah teh bari nungguan sekentung berenang budak nyokot sangu bari gegoleran heula di dia aduh Yuna goblok saruruban banget aing celi aing di garean di goblok teh aing keur mah nahan lapar nungguan kejo lila wae di goblok teh naon dia teh rupa wae lah aduh Wah, goblok banget kan. Maharan aing biasa. Pengangguran ting aing keur mah nahan lapar. Nungguan kejo datang siar euy. Goblok teh. Goblok budak teh keur mah aing lapar. Tunggu nungguan kejo si kentung balik di kadini lila di. Aing keur mah lapar, molo diheureuyaan budak teh. Garoblok pengangguran ting pisan. Balik ngakar ginung mawak kejo ni lila di balik dina ge balik ngakar aing kayak nginum deh cai beak dah mesti aku buat gas sedikit di arah rambak dekat aing eta gini hiji deui goblok ya heran aing tuh balik motor bareng aing diganggu tuh balik saat baru dak barengan akar ngeganggu aing nungguan kejo lila di kemana si kentung teh alah